Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sedayana, dulur salambur baraya sanagara, mugia sadayana ayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Patepang deui sareng abdi tukang dongeng, tukang waduh, kadang-kadang tukang ngacap. Hayuran dangukeun ieu carita judulna Balitungan. Ieu karya anu dikarang ku Mang Sanghyang Tunggal Wibawa. Urang tunda lampahipun carita awal mula kaayaan dirga kunaon aya di leuweung sareng Paranomo. Urang lanjutkeun di cerita Ki Dirga dina bagian kadua. Anu harita keur ngalamun di hiji leuweung anu dibaturan ku para maung. Ki Dirga pokona mah sapopena teh hirupna ngahiji jeung para maung. Anu harita Ki Dirga tos umur ningkat ka remaja umuran 25. Gaur sora maung anu panggedena nyamperkeun ka Ki Dirga anu keur diuk dina akar kai eta maung ngadepong kigireun Ki Dirga. Ret Dirga ngaret ka eta maung bari pok nyarita ka eta maung. Kumaha carana kuring bisa malas pati ka anu geus nandasa indung bapak kuringnya. Si maung ngadon ngagaur di sababaraha kali siga anu ngajawab kana pertarosan Ki Dirga. Kuring kulunyan balitungan jeung ieu kisalya gaur eta maung ngagaur deui bae. Maung ngagaur leuwih tarik patan tadi sorona handarwan siga anu nembalan kana ucapan Ki Dirga. Maung ngagauran teureun eureun nepikeun ka tina sungut maung siga aya haseup bodas anu ngakulung bekeulila eta haseup teh ngandelan mungkus awakna maung. Anu panungtungana tina gulungan haseup aya hiji tangtungan mangrupakeun saurang aki-aki anu papakeana sing sarua bodas tur laraina hegara manah mae dipapaes ku jenggot bodas rupanya hampir nepi kana dada. Nempo kaayaan kitu Dirga melohok matana simeuteun bangun anu teu percaya kana tetenjoana. Pok eta jirim aki-aki teh nyarita ka Dirga, naon anu dirasakeun ku hidup aki ge milo ngarasakeun jaluk. Dirga mah teu ngajawab kalah panonna beuki leuleup mencrok eta aki-aki. Heran ieu maung jadi jelema. Ulah kaget jaluk. Dupi aki teh saha? Hidup ulah warhayang apal saha aki engke oge lamun geus waktuna hidup bakal apa. Ari aki teh manusa kitu kawas abdi. Ke hidup bakal apal jaluk ayeuna mah geura jalankeun anu jadi udagan hidup. Kedah kumaha abdi teh Ki? Hidup teh rek nyeun balitungan lin. Mohon Ki, tapi kumaha carana? Tong boro ilmu pangawruh nu bisa ngelehkeun kisalya. Bener teu bisa nanaon abdi teh. Carana kieu hidup ulah sorogoto jak. Tapi kudu asak tinimangan bisi cilaka ku pamolas sorangan. Anu akhirna hidup anu rugi. Abdi teh ngaros bingung Ki. Da kudu bingung jaluk pasrahkeun ka nu Maha Kawasa salagala rupana ge atuh. Nya kedah kumaha abdi teh Ki? Cukup diwarah ku hidup eta manusia teh. Nya ngawarahna kumaha Ki? Pan abdi teh jalmi kosong bolos rong. Muga ilmu ge ilmu lupat.
ilmu bayangan 1000 nu artina teh lumpat ge geus aya mah gerakkeun panon hidup jaluk beureum ge nya beureum dirga teu talangke marena tuluy meuremkeun panonna awak dirga kerasa geter kawas aya anu naon ngoyakeun awak kerasa siga aya angin anu neubrak kana dada dirga rek geura buka panon hidup jaluk brai dirga bentak launan kerasa ku dirga awakna kerasa hampang ditinggalian asa awas jeung dedengan ge asa jelas pisan cung dirga nakdung ayeuna mah karasa pisan ku dirga parobahan dina awak dari tekene dirga ngalengkahkeun suku maju ngaler anu dituju lembur manehna nyaeta lembur haur koneng pona lembur teh haur koneng karek oge sababaraha lengkah reg dirga eureun terus dirga ngantelkeun dampal leungeunna kanu sabelah deui menang sababaraha kali tekung sila kaur puluhan maung sing galaur nyalamperkeun ka dirga tuluy eta puluhan maung ngadarpong hareupeun ki dirga kuring ayeuna sejalun tak ninggalkeun ieu leuweung lamun sekuring masih dibere umur kuring tangtu bakal mulang deui ka ieu leuweung cek dirga kawas anu keur pidato hareupeun puluhan baung bari ngusapan selesai di maung anu di darinya teh siga nu ngarti we kana caritaan ucapan dirga bari teureun-eureun tinggal laur patembalan jeung batuna surana mani handaruan aweuhan pokona mah ieu surana teh bisa mecahkeun kekendangan tukang bajidor geus kitu dirga ngalengkah teh karingrang dipilih ku sorak maung anu singgalau urang tunda heula lalampahanna ki dirga anu bade nuju ka lemburna bade ngacorag ka Kisalya nyaeta bakal balas balitungan caturkeun ayeuna Kisalya anu ngeusian imahna Atmaja jeung sakabeh banda Atmaja tos dipibilik ku Kisalya saya nyeritakeun ka pangusi lembur lamun Atmaja katut ka luargana tos tilar dunya lihakan ku sato galak dirol gahala dina mangsa rek ngajugjug bumina mama suku sikap saya anu ayeuna geus robah manehna ngadadak jadi gede hulu adigung asa aing pangjeguna turut telenges jeung teu boga ras-rasan pisan lir ibarat nolak cangkeng dina takhta harita saya keur lajag-lejeg di pakarangan imahna sabot keur kitu krunyung lalaki tengah tu nyamperkeun ka saya aya naon sia selain kata ka dieu Atma anu juragan eta isim abdi bade naroskeun ladang tanaga abdi naon rek mental ladang naon ladang tanaga sumuhun juragan gawe oge can beres geus minta dibayar sia pupulur memeh mantu si laing mah Atma mugi sing hawatos juragan isim abdi teh mereyogikeun pisan lamun hayang dibayar kudu balik bare naon gawe teh Atma sing hawatos juragan aduh tibatan ngajawab ngan goblok pipi mangkat mah ditampilin ku Kisalya solonyong mangkat mak ngolonyong keur kitu habak di awak mangkat mak ditajong satrina ku Kisalya nyingkas ya di imah aing teu suri aing jelema panter sia kitu cek Kisalya kayak mangkat mak karek ge mangkat mak niang ngan bulan pangisi lembur nyalamperkeun ka imahna Kisalya anu maksadna sarua jeung mangkat mak rek minta ladang tanaga hasil dijelih ka Kisalya si lain kabeh tangtuna aya pangabutuh pangna datang ka dieu leuwih ade nyaringkas ya lamun masih nya kana umur
cek salya ka urang lembur anu harita mulu ka manehna. Dioman kitu teh saurang oge pangeusi lembur teh nu wani nyarita sabab katempo jago-jago bayaran ki salya jul-jul daratang nyalampeurkeun ka dinya. Ayeuna juragan. Masih lain teh teu neuleuh itu lamun pangeusi lembur rek ngadakwa ka dewek. Parenan bae atuh cacadan juragan. Saurang ge ulah aya nu disakeun parenan kabedak sanggeuh dewek ieu nenyo jalma kokoro samodel kitu mah. Cek salya ngomong ka anak buahna teu kudu ngadaguan panitah muka dua kalina eta jago-jago bayaran ki salya ngalalu geus pedog bari ngadegetan ka sakabeh pangeusi eta lembur. Atuh malundur eta pangeusi lembur teh nempo ningali bedog-bedog anu sareukeut ting tuluy teu kanyahoan ti tukang aya anu nyarita kuring lawan Andika mah euy. Cek hiji sora anu ngecandeng teu jauh ti dinya. Kabeh jalma anu di dinya ngaraliep kana datangna eta sora. Saha sia? Kuring dirga anakna kiat maja sia. Den dirga eta den dirga. Kitu cek salah saurang pangeusi lembur nyebut ka eta den dirga. Eta anak kunyuk masih kena hirup sia. Cek salya beri molotot matana. Kuasana nyu dirga nu keur ngajanteng terus saya nyampeurkeun ka si dirga. Kuring datang ka direk ngayakeun balitungan jeung Andika. Saya paksat cokakak salya jeung kakak bari leungeunna dihempatkeun rek ninggang silah eta dirga. Tapi dirga teu ngejat malah leungeunna salya lewak tuluy dicekel wageuh nakran. Kocak salya ngocak sabab ngerasa leungeunna asap panas ngaheap belit ibarat nyabak ruhak seuneu. Terus awak salya disungkun ku dirga nepi ka salya ti tetolonjong ka tukang. Aduh, ulung euy jak dak lain saukur euleuh aing silai cangkalak eta anak kunyuk euy dak. Cek salya marentah ka anak buahna. Tuh jeung jeung anak buahna ke salya muluk ka dirga rek nyangkalak dirga. Tapi dirga rikat manehna loncat ka ditu ka dieu monak ngapa piputa kerakana teh berarti mau anu bayangan. Hiu kalasa ku dirga aya angin nebak kana pulungna dirga mak. Hari teh dirga langsung balik beri nangkis datangna eta serangan leungeun dirga diadu jeung suku anu rek naraja kocak. Aduh truk salah saurang nabu beri ngalurkeun geuti anu lalambaran teh tina sungutna usak-usak manehna eta anak buahna kisah lihat teh udang deui ngacoprak. Terus dirga malik ngenca beri dampaleunna meber ka hareup. Kurowok anu kakanan penyerang dirga ngakurowok beri matana purial muncul. Aduh edan euy. Aduh ieu euy. Nampok kaayaan gitu ge salya ngadadak peot hatena. Berombang bana lumpat nu maksudna rek ninggalkeun eta patempatan tapi samemeh salya lumpat. Salah saurang pangeusi lembur nawak leungeunna ki salya nu akhirna ki salya pada ngaraceng ku sababaraha urang. Uy kabur ka mana tah? Aduh ampun euy ampun. Dirga nu beuki bayangan sakadat meter geus bisa ngalumpuhkeun jago-jago bayaran salya saurang oge taya anu bisa kayongan ngalawan ka dieu. Ki salya nu keur nyu bari diriung ku pangeusi eta lembur manehna geus poho ka lalakiana nganihing salya cerik siga budak nu dicokot cocoana. Ampun kuring mentah hirup ulah ditanasa euy. Ampun kitu teh. Ki salya bari lalewe erek cilik. Ku sieun teh. Bade dikumahakeun ya Den, mangga nyagakeun ka Den. Cek salah seorang pangeusi lembur nu aya dina nu keur nyeklan ki salya.
Tapi lamun ngaran disebut nafsu mah memang dirga teh kacida nafsu pisan ka kisalya komo deui pan kisalya teh sasat nambah anu geus nandasa ngarogala ka indung bapana hutang uyah bayar uyah hutang pati dibayar pati cek dirga nyerita kaharepeun kisalya anu keur lumengis. Ampun Den, mamang teh nanda hirup. Di mana rasa kamanusiaan andika harita basa andika nanda sainung bapak kuring. Hah? Cek kidirga. Sia nyiksa inung bapak kuring dihareupeun panon kuring pisan. Kumaha ayeuna sia geus teu walakaya. Aduh sadaya-daya Den mamang rumaos apa sing horeng kisalya teh siga nama masih dulur jeung kidirga teh mamang pernah ka kisalya teh cukup salah seorang pengselembur ninggang kana sirah kisalya anu taylian nyata mangkat mah teh anu tadi dijejek nu boga pamolahna kurobok saya ngerok panjang dan kajet. Aduh ampun mangkat mah tekung sila kunyung tutua kampung nyata kuku kampung jeung sababaraha urang datang ngerujung sabab kadenge beja aya ribut palebah dinya iya ya naon ieu riweuh kieu yo mama yo Den Dirga oh iya Den Dirga ieu teh muhun abdi Dirga nu sejen pada Allah pada kunjungan kadirga bari kidirga diajak ke jero imana anu kungsi di aku ku kisalya ngarasa taya nu merhatikeun ka kisalya ngan purong bangang kisalya lumpat ninggalkeun eta patempatan tapi anu ngaranna takdir teu bisa dipungkir lumpat na salya barang jeung lumpat na mondeng anu keur kabur ti kandangan nu harita keur muruk ka lebah dinya kisalya teu nempo deui tetempuan jalan purongbong naha ari kitu teh kisalya jeung eta mondeng tubrukan silih tubruk anu akibatna kisalya harita keneh uluna pencar beulah budak ngadenge anu ngocak bagi selembur caruringhak terus lalumpatan muru datang eta soraan breh teh sakabeh pangasih lembur pating colohok sabab nampok munding anu sukuna digebrus kana liang anu eta sukuna teh hampir parat kana juga anu mata keleuwih kaget mah nampok kisalya teh anu tos teu walakaya ayeuna aya dina sirah munding nasib kisalya euy kuat paragat nyawa eta ku munding aduh urang barasan euy kubur beuleum sakalian ya kubur bae kubur da manusia ieu kubur harita keneh di kalubur ieu teh zaman baheula pisan mun zaman ayeuna mah meureun kena hukum eta mah keur zaman baheula da ieu mah ngaranna dongeng fiksi zaman baheula gancangna cerita dirga geus cicing deui di mana ditinggal kolotna tapi hilang gitu pikiran adiga manteng muser kaleuweung tepat manehna keur harita diriung puluhan maung tapi dina hate dirga jerojoy hayang napungan mama sepuh kitu kaayaan dirga harita anu pikiranna aya di leuweung tapi hate hayang tepung jeung mama sepuh anu hoyong nyaritakeun kaayaan nu sabenerna kaayaan bapana nyata Ki Atmaja sareng ibuna anu namina Sukaisi waktosna sae para wargi sadayana ya
Hapunten anu kasuhun hampura anu kabenta kasadaya para mirsa bilih aya saur bare hae carek bilih aya nu kasebat nami kasebat tempat simkuring ngondi hapunten dipungkasku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.